Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang maeta nu disuhunkeun ku urang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Urang ngadongeng deui mitra urang nuluykeun hanca carita anu katunda dina juduning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan alam pabeberang nyatana kasarkum anu mana kiwari sarkum parantos ditulungan ku saurang aki-aki katut incuna nyaeta aya di hiji pileuweungan. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Kaayaan alam pabeberang di tengah leuweung luang lewung. Yang sarkum, kumaha karasanya kayan ujang ayeuna? Si Aki ngamimitian tumanya ngeunaan kayaan sarkum. Alhamdulillah sakinten Aki. Abdi teh ku ayeuna mah tos ngaraos jagjag. Awak anu satadina lungse sareng nyereritos mending. Samalah tatu anu dina cangkeng oge tos bade damang. Nya syukur atuh ari kitu mah Aki bunga nyempo ujang geus cager mah. Satadinya mah Aki geus sariwang sok sieun teu katulungan. Sabab basa mimiti kapanggih ku Aki kayaan ujang teh bisa disebutkeun padanya. Tapi geuning ayeuna bisa jagjag deui. Nya mata kitu oge kawasna mah lalakon hirup ujang teh panjang keneh. Kitu ceuk si Aki ngomongna ditungtungan ku Seuri bangun bunga. Sabot keur kitu torojol Nyi Sawitri nyampeurkeun bari ngelek bobokot copong di eusi kulup jagong anu katempo mending ngebol keneh. Yah, geuning geus asa kulup jagong teh. Jeung menying ngebul keneh. Mohon Aki mangga atuh diraosan. Ari si Nyai sok tengteingeun ka Aki teh. Raja nyitah ngasaan kulup jagong. Nya hare kumaha ngajaharnya. Apan siji kuntu Aki mah geus ompong kun nya sadua nu hareup. Atuh meureun ku celaki celak ka ditu ka dieu. Cing atuh anu hipu nyuguhan teh. Aduh hapunten atuh Aki. Aya anu hipu oge caunangka. Mung teu acan asak nuju disepan keneh. Ke antosan da moal lami. Tembal Nyi Sawitri bari imut. Ari panon ngareret ka sarkum. Kang, sok mangga atuh kulup jagongna diraosan. Mangga hatur nuhun Nyai. Jawab sarkum bari ngareret ka Nyi Sawitri. Anu pareng diukna hareupeun. Nya atuh bisa jelas ningali kana rupana. Anu tete lah incu si Aki teh meuni geulis. Puguh sarkum ngageter hatena jajantung ngadadak kratug tutunggulan teu puguh rasa. Nya ujang kop asaan kadinya. Teu kudu asa-asa jeung teu kudu era-era di dieu mah. Anggap bae keur aya di imah sorangan. Hatur nuhun Aki kana sagala kasayana. Sadayana ku abdi katampi kateda pisan. Abdi kacidang ngaraos kahutangan budi ku salira Aki sareng ku Nyai. Anu parantos saat maparin pitulung. Dugi ka ayeuna abdi teh geuning bisa jagjag deui sabihara sabihari.
Sarkum harita nganuhunkeun ka si Aki jeung ka Nyi Sawitri anu geus saat nulungan ka manehna. Samala Sarkum kacida ngarasa kahutangan budi asa ditumbu umur sabab lamun teu panggih jeung si Aki mah boa-boa hirupna moal nepi ka poe eta. Nya syukur ari kacarima mah. Geus ayeuna mah teu kudu loba pikiran nya geus salamat. Tapi Aki hayang nanya nyaha kumaha atuh mimitina ujang teh make jeung aya di jero leuweung. Si Aki tumanya kalayan daria. Da puguh hayang nyaho kana lalakona. Nya barang menang pananya anu sarupa kitu keur sajongjongan Sarkum ngahuleng. Ras inget kana kajadian anu geus kaliwat. Sarta inget kana kasangsaraan anu geus kaalaman ku dirina. Sarasat hatena karasa perih panon ngembang ku Cimata. Jang, cing pok caritakeun teu kudu asa-asa ka Aki mah. Anggap bae kakolot sorangan. Yang deui da eueuh batur di dieu mah. Tangtu moal aya anu ngadengeun kana lalakon ujang salain si Aki jeung si Nyai. Kitu ceuk si Aki bari neuteup ka Sarkum anu keur tungkul. Ari Nyi Sawitri mah jempe bae teu milu cumarita, tapi tenget milu ngabandungan. Aki puguh oge kieu lalakon hirup abdi teh. Sanggeus ngarenghap narik napas jero. Teu asa-asa deui paralak harita Sarkum teh ngadadarkeun sakabeh lalakon hirupna. Timimiti prak laki rabi ngawangun rumah tangga jeung Nyi Sarah nepi ka mangsa harita. Sakabehna dicaritakeun saeutik oge eueuh anu dibuni-buni estuning ditembrakeun sagala rupana. Tah kitu Aki lalakon hirup abdi teh. Estuning matak nyeri jeung perih asa digerihan ku hinis. Kawasna masanajan nepi ka iraha bae abdi moal poho kana sakabeh caritaan Abah Ijon anu jadi mitoha. Sarkum mungkas sakabeh lalakon anu kaalaman ku dirina. Samalah ditungtungan kumurageun Cimata da puguh sedih jeung nalangsa. Ari si Aki jeung incuna meuni ngaharuleng ngadenge lalakon sarupa kitu teh. Keur sakedapan, duanana jarempe taya anu lemek. Masing-masing hatena ngarasa watir kana nasib Sarkum. Jeujeuh teuing Jang. Ngeuning meniki itu nasib anu karandapan ku ujang teh estuning matak sedih ngadengena oge. Ceuk si Aki hatena nalangsa ngadenge kana lalakon Sarkum kitu teh. Laras puguh oge kitu matak sedih lalakon abdi teh Aki. Tapikeun bae da ayeuna mah geus kaliwat. Ari anu saterusna tujuan ujang cerek kumaha? Lamun geus cager pisan harek balik deui ka lembur atawa rek kumaha? Si Aki tumanya deui bari mencorong ka Sarkum lantaran hayang nyaho kana tujuanna. Nah harek ka mana saterusna lalampahan Sarkum sarta naon anu rek dilakukeun. Duka Aki puguh abdi teh bingung ieu teh. Ari hate mah tangtu abdi oge hayang mulang deui ka lembur lantaran emak jeung Titin pasti hariwangeun pisan. Tapi ari rek balik abdi teh teu bisa ari dina kayaan kieu keneh mah. Sabab geus pasti bakal meunang deui panghina ti Bah Ijon. Terus terang abdi teh geus teu sanggup pikeun ngadengena. Nyeri Aki, nyeri hate abdi teh. Ceuk paribasana nepi karup ku padung rap ku lemah ka nyeri jeung kapeulih abdi moal bisa leungit. Samalah lamun bisa mah abdi hayang bisa mulangkeun sagala rupa ka nyeri ka manehna ngarah karasaeun. Tah kitu Aki niat abdi ayeuna mah. Ceuk Sarkum ngomongna daria pisan. Hatena jadi ngaladak panas asa ngagolak. Lamun ras inget deui kana sakabeh caritaan jeung kalakuan Bah Ijon. Anu salila 10 tahun teu pernah hade ka manehna. Aduh hawatos teuing atunya Kang Sarkum. Geuning meuni kitu perilaku mertua akang teh. Abdi salaku istri ngaraos ngiring nyeri ngadanguna oge. Tetela geuning meuni kejem jeung telenges anu ngaran Bah Ijon teh. Ceuk Nyi Sawitri hatena milu nyeri ngadenge lalakon Sarkum kitu teh.
Nya telepat Nyai. Puguh oge anu ngaran Bah Ijon kejem jeung talengas. Jadi namun kitu mah Ujang teh moal waka balik ka lembur atunya. Ah moal Aki. Sabab percuma abdi balik oge lamun can bisa nyumponan pamentana mah. Abdi moal bisa ngahiji deui jeung Nyi Sarah lamun dina waktu anu geus ditangtukeun teu bisa jadi jelema anu beunghar. Jadi tekad abdi ayeuna geus buleud niat rek terus ngalalana. Rek usaha kana naon bae oge. Anu penting bisa jadi jelema anu beunghar. Malah hayang jadi anu pangbeungharna di lembur Cibubuai mah. Ngarah aya tingalieun si Ijon jeung si Wira. Dua manusia anu geus nganyerikeun kana hate abdi. Tah kitu Aki kahayang abdi teh. Ceuk Sarkum ngomongna tatag. Niatna geus buleud lamun seuk can bisa jadi jelema beunghar manehna moal wakahayang mulang ka lemburna. Ngadenge caritaan anu sarupa kitu si Aki jeung Nyi Sawitri duanana silih reret. Oh, jadi Ujang teh hayang jadi jelema anu beunghar. Sareta hayang bisa mulangkeun ka nyeri. Tapi naha geus bener-bener buleud eta tekad teh. Sabab waktu 1 tahun atawa 2 tahun teh lain waktu anu lila. Kira-kirana Ujang rek sanggup keur ngabuktikeunnya? Si Aki tumanya beuki Daria. Panona teu leupas mencerong ka Sarkum. Pikeun ngabuktikeunna abdi rek usaha Aki. Sok sanajan cara naon bae oge. Rek halal, rek haram. Geus teu jadi pasoalan. Lantaran kahayang abdi ngan ukur sarupa hayang jadi jelema beunghar dina waktu anu teu lila. Sarkum nyaritana beuki tandes. Sareta kawasna geus moal robah deui patekada. Yang lamun bener boga tekad anu sarupa kitu nyaeta hayang jadi jelema beunghar. Gampang eta mah sareta Aki bisa nuduhkeun jalannya pikeun ngabantu ngabuktikeun sagala cita-cita anu dipika hayang. Kumaha Aki? Naha telepat eta teh? Sarkum curing hak ngadenge caritaan si Aki teh. Hatena kacida ngarasa bunga. Nya tangtu teu salah. Piraku Ujang teu percaya ka Aki. Sanes teu percaya Aki. Mung kumaha carana bisa beunghar dina waktu anu teu lila. Nya lamun usaha kana naon? Tah kitu Aki pertanyaan teh. Ari caranya mah Ujang geus teu kudu riweuh milu mikiran. Geus serahkeun bae ka Aki sagala rupanya. Anu penting Ujang sanggup pikeun nyumponan kana syaratnya. Tapi da teu hese syaratnya oge. Ceuk si Aki bari nyerenge seuri. Ngadenge caritaan kitu Sarkum ungut-ungutan. Teu lila pok deui nanya ari sabab geus hayang geranyaho kana syaratna. Ari syaratna teh naon Aki? Cing sok atuh enggal geura jelaskeun ngarah abdi enggal ngartos. Sarta tiasa ngemutan sanggup atawa henteuna. Kieu Ujang. Syaratnya mah babari. Lamun Ujang hayang gancang jadi jalma beunghar dina waktu anu singkat. Syaratnya mangan ukur aya sarupa. Nya eta Ujang kudu daek kawin ka incu Aki tah kitu. Jawab si Aki bari nyerenge seuri terus ngareret ka incuna Nyi Sawitri anu tita tadi milu ngabandungan kana gunem caturna. Kumaha Aki? Kedah kersa nikah ka incu Aki? Tanya Sarkum kataranga jenghok kadenge caritaan kitu teh. Lantaran saeutik oge teu nyangka kana syarat anu disebutkeun bieu. Kitu deui Nyi Sawitri harita katempo meuni olohok ngembang kadu. Kaget ngadenge caritaan Akina. Nya kitu. Gampang jeung ngeunah nya syaratnya oge. Cigana mah tukang dongeng dihayangeun. Nah nya eta teh Aki. Abdi masa teu percaya. Yeh nya piraku Aki ngabohong. Sigan mah eueuh gawe.
Tah kitu sok kadinya pikiran sanggup atawa henteu. Lamun Ujang ngarangkep ka Incu Aki. Atuh da Incu Aki teh geulis piraku teu kabita. Sok geura sidikeun rupanya. Geulis Incu Aki teh ulah cangcaya. Ceuk si Aki bari ngareret ka incuna anu harita terus ngeluk tungkul bangun era. Ret atuh Sarkum oge ngareret ka Nyi Sawitri, jajantungna beuki ratug darderdor, asa teu pararugu. Kawan tuh bener Nyi Sawitri teh geulis anu lain bobodohan. Tapi geulis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat. Kitu katingali nama. Samalah rek saha pilalakieuna na anu teu katarik ati kepentang rasa kumanehna. Kumaha Jang? Daek atawa henteu kawin ka Incu Aki? Tapi Aki mah moal maksa nya lamun daek jalankeun. Tapi lamun sakiranya embung teu kudu. Jadi ulah setengah hate. Sabab ngaranna oge rek ngawangun rumah tangga jadi niat Ujang kudu buleud ulah benjol jeung ulah garider. Ceuk si Aki tumanya deui. Ngadenge caritaan kitu sajongjongan Sarkum ngahuleng. Da puguh bingung lantaran kaitung berat syaratna anu dibikeun teh. Yang kumaha sanggup atawa henteu nyumponan syaratnya? Tanya si Aki bangun ngadesak. Hayang geura ngadenge kana jawaban Sarkum. Keheula Aki. Dina hal ieu mah abdi teh moal bisa rurusuhan mutuskeun. Sabab terus terang bingung abdi tarik kedah nikah deui mah. Kumaha atuh? Lantaran apan abdi teh geus rumah tangga sarta geus boga anak 3. Sajabat ti kitu apan kayaan hirup abdi teh kacida pisan walurat. Jadi boro-boro mikiran kawin deui abdi teh. Sabab anak jeung pamajikan anu geus aya oge teh sirikna teu kaparaban jeung teu kapakean. Komo lamun boga deui pamajikan anyar mah geus tangtu beuki riweuh hirup abdi teh. Jeung loba piomongeun lantaran pamajikan heug engke parasea. Ceuk Sarkum nyaritana Daria samalah bari jeung pepeta. Bener caritaan Ujang teh ku Aki oge kahareuti. Tapi Ujang cing inget. Aki moal samata-mata mere syarat anu sarupa kitu lamun engke bakal ngaberatkeun ka Ujang. Puguh Aki teh kacida hayang nulungan kana kasusah Ujang sarta hayang ngangkat harkat derajat Ujang. Ngarah teu dihina ku batur. Apan ceuk Ujang sorangan nyeri dihina ku batur teh. Tah lamun dae kawin ka Incu Aki, bisa ngajamin lamun dina waktu kurang ti 2 tahun Ujang pasti bakal jadi jalma beunghar sakumaha anu dipikahayang. Lantaran Incu Aki bakal mawa kauntungan anu gede pisan pikeun hirup Ujang. Da puguh Incu Aki anu ngaran Nyi Sawitri mah mawa watek beunghar Ujang. Tah kitu. Ceuk si Aki nyaritana beuki Daria. Bangun hayang ngayakinkeun ka Sarkum. Yang kumaha geus kahareuti? Nah sanggup atawa henteu? Lamun sakira-kirana henteu mah keun kena urang bikeun ka tukang dongeng. Tapi lamun nyebut teh sanggup teh kaitung belegung. Inget Jang, kasempatan hade tangtu moal datang 2 kali. Nya ku ayana kitu kudu dimangpaatkeun. Tapi sakali deui Aki oge moal rek baksa eta mangan sakadar hayang mere bong bolongan ka Ujang anu keur butuh. Sok kadinya pikir heula. Cing apik timbang-timbang untung jeung ruginya. Hari sabab lamun Ujang geus nyanggupan, tangtu moal bisa mundur deui. Jadi tekad Ujang tangtu kudu bener-bener buleud. Ngan lamun Ujang sanggup ceuk Aki oge moal kungsi 2 tahun, geus pasti kahayang Ujang bakal cenekanan. Samalah Ujang bakal ngarasa bangga lantaran jadi jalma beunghar. Saya baci kitu boga pamajikan anu geulis, anu tangtu bakal nambahan sumanget dina palebah ngajalankeun kahirupan kahareupnya. Da atuh ari hirup teh
kudu ngalaman bagja sarta ulah ngalaman sangsara bae. Kitu ceuk si Aki nyaritana beuki Daria. Samalah kawas anu ngabibita, red ka Sarkum anu keur ngahulang. Geus kitu red deui ka incuna anu tita tadi ukur ngabandungan. Hatena ratug deg-degan sabab inggi Sarkum nolak kana syarat anu dibikeun ku si Aki. Dina palebah dieu, Sarkum hatena jadi perang sabil antuk namah keur sajongjongan kalah terus ngahulang. Sarkum bener-bener ngerasa bingung lantaran lamun nambah pamajikan, geus tangtu nambahan tanggung jawab. Sajabatik itu Sarkum kacida berat ka nyisarah pamajikana. Anu sakitu hadena sarta geus satiasa tuhu ngabaktikeun dirina sapinuhna ka Sarkum anu jadi salaki. Nyalamun ayeuna kudu kawin deui ka awewe lian, duka teuing pisa kumahaeun nyeri hatena nyisarah. Ku harita Sarkum bener-bener ngarasa bingung. Tapi dina kayaan kitu beut ngadadak keras inget deui kana sakabeh perilaku jeung caritaan Mbah Ijon. Anu estu matak nyeri jeung peurih kana ati sarta moal poho sanajan nepi ka tungtung hirup. Nya barang inget kadinya. Nyel atuh Sarkum ambek hatena ngadadak panas asa pating hareab. Jang, kumaha kira-kira sanggup nyumponan syaratnya? Tanya si Aki bari neuteup seukeut. Hayang geura ngadenge kana jawaban Sarkum. Aki, abdi sanggup nyumponan kana syaratna. Sok sanajan kaitungna berat pikeun abdi mah. Lantaran tangtu bakal nganyerikeun hate anu jadi pamajikan. Tapi dina hal ieu abdi oge hayang jadi jelema beunghar. Sabab geus bosan narima panghina ti batur. Sarta lamun abdi jadi jelema beunghar, tangtu loba anu bisa dilakukeun. Di antarana tangtu bakal bisa ngabagjakeun indung jeung adi. Kitu deui ka barudak anu tilu bisa mere kahirupan anu pinuh kacukupan, teu kakurangan kawas ayeuna. Kitu ceuk Sarkum akhirna nyieun hiji kaputusan. Kawas anu teu dipikir heula untung rugina sarta akibat engkena pikeun ka hareupna. Hate jeung pikiranna ngadadak jadi poek da puguh geus kapangaruhan ku sakabeh caritaan si Aki. Nya barang narima jawaban sarupa kitu si Aki bungah. Kitu deui Nyi Sawitri oge jadi ngemplong hatena. Lantaran jelas Sarkum teu nolak ka dirina. Nyaha bener ujang sanggup. Moal mata kaduhung kenya. Si Aki nanya deui da puguh hayang ngarasa yakin kana pamadegana. Ah moal Aki, abdi geus moal kaduhung. Engke mah nya kumaha engke we, sarta moal waka jadi pikiran ayeuna. Anu penting Aki bener-bener bisa ngabuktikeun caritaan anu tadi. Alus tah memang kudu kitu ari boga kahayang mah. Tah, lamun ujang boga pamajikan dua, tangtu kudu bisa ngarapihkeun duanyanya. Ulah nepi ka matak pasea ngarah karasa bagyanya. Jawab si Aki ngomongna ditungtungan ku seuri katara bangun anu bunga. Paras Aki, tangtuna abdi teh kedah tiasa ngarapikeun sarta nyumponan kewajiban abdi saadil-adilna. Sangkan teu timbul pacengkadan. Nya bener. Jeung deui ari lalaki mah diwenyangkeun sanajan ngabogaan pamajikan leuwih ti hiji oge. Anu penting mampuh keur ngahirupannya. Ceuk si Aki terus ngareret ka incuna anu ti tadi keur milu cacarita. Aki, punten abdi teh bade ngiring tumaros. Pek wae rek nanya mah gerapok kadinya. Kieu Aki, pamisalira Aki teh saha? Jadi ujang teh hayang nyaho kanyangaran Aki. Paras Aki, abdi teh palai uninga. Nah saha atuh Aki teh? Heug bae atuh ku Aki rek dibejakeun. Nya ari anu kacelah mah ngaran Aki teh Syahroni. Syahroni? Nya Syahroni. Tapi lain Syahroni anu pira lain. Lain anu boga belek mamba lain. Ieu mah Syahroni weh pokoknya mah.
Tah ieu incu aki ngaranna Nyi Sawitri. Incu aki anu ngan hiji-hijina sarta kacida dipikanyaah ku aki. Ceuk si Aki nyebutkeun ngaranna kitu deui ngaran incuna. Oh, jenengan aki teh Sahroni. Nya Sahroni, kanya cing inget Sahroni lain Syahrini nya. Lantaran Syahrini mah anu boga badai katulistiwa cetar membahana. Walon si Aki bari nyerenge seuri nembongkeun gugusi. Sumuhun Aki abdi tangtos emut Sahroni. Aki, ieu teh aya sarupi deui anu bade ditaroskeun ka Aki. Kumargi sagala rupina oge tangtos kedah jelas heula ieu teh supados puguh. Nyapek atuh rek nanya nyaon deui ujang teh. Pok geuda caricakeun. Tanya si Aki bari mencerong kana beungeut Sarkum. Aki, tadi abdi teh atos nampi kana bolongan ti Aki. Sarta sanggup kanggo nyumponan syaratna. Nyaeta nikah ka putu Aki Nyi Sawitri. Tapi kumaha atuh ari putu Aki ku anjeunna hakinten-kinten keur saun atanapi henteu pami dipigarwa ku abdi anu batan sakieu. Saha anu terang jenis nama nolak sarta teu sukaeun ka abdi. Sareng deui naha ari Nyi Sawitri teh lalagasan keneh teu acan aya anu gaduh atanapi kumaha. Sarkum harita tumanya heula ngeunaan Nyi Sawitri lantaran jelas kudu apal heula kana sagala rupana. Da puguh kakara sababaraha poe wawuhna. Jadi acan nyaho kana asal usulna. Nah masih keneh lalagasan atawa geus boga papacangan. Oh, ujang teh nanyakeun hal eta. Kieu eta teh jang. Incu Aki anu ngaran Nyi Sawitri masih keneh padawan. Samalah can aya anu boga kawan tu sapopoena oge tara panggih jeung lalaki adi di dieu mah. Paling ukur panggih oge jeung sasatoan kaya nying monyet, maung, ajag, oray, bagong kitu deui jeung sajabana sakur anu aya di leuweung. Nya cindekna mah incu Aki teh can aya anu boga. Nya saupami leres mah teu acan aya nu gaduh. Nya abdi teh kalintang bingah. Mung bae kumaha ri Nyai kersan teu nampi ka Akang anu kaayaanna batan sakieu. Jelasna mah jalma teu boga. Da piraku atuh ari Akang geus nampi. Ari Nyai kumaha apan can jelas. Tanya Sarkum bari ngareret ka Nyi Sawitri. Barang ditanya kitu Nyi Sawitri ngareret ka si Aki. Kawas anu menta dipangjawabkeun. Ningali kitu si Aki surti pok ngomong. Nyai incu Aki anu geulis sok kadinya geura jawab kumaha hidep nyarima lamun rek dijieun pamajikan kujang Sarkum. Teu kudu asa-asa jeung teu kudu era sok geura jawab. Jeung deui hidep teh geus cukup pikeun hirup ngawangun rumah tangga sakumaha ilaharna. Kitu ceuk si Aki bari melong ka incuna. Nyari abdi mah mangga Aki. Jawab Nyi Sawitri pondok. Maksar Nyai teh kumaha? Nah kersa nampi ka Akang? Sarkum nanya ka Nyi Sawitri lantaran hayang menang jawaban anu pasti. Sumuhun abdi nampi Kang. Nyi Sawitri ngajawab deui bari terus ngeluk tungkul. Nyai, nahala ras bade nampi ka Akang? Nah moal kaduhung. Tang tos salira oge uninga lamun di lembur Akang teh tos gaduh kulawarga. Nah teu kaabotan pamijanten bojo Akang anu kadua. Teu sawios abdi mah Kang. Teu kaabotan janten anu kadua oge. Margi anu penting nama asal Kang Sarkum tiasa adil teu beurat kanu salah sahiji. Tak kitu Kang kanggo abdi mah. Walon Nyi Sawitri tandas. Sareta negeskeun lamun manehna teu kabeuratan estuning daek dikawin ku Sarkum sanajan jadi pamajikan anu kadua. Ya atuh pamilares mah walaran salira Nyai kitu. Nuhun pisan Akang oge bungah ngadanguna. Mugia urang tiasa ngawangun rumah tangga anu pinuh ku kabagjaan. Sarta bisa silih asa, silih asi jeung silih pikacinta. Kitu ceuk Sarkum bari neuteup ka Nyi Sawitri anu kaparengan sarua keur neuteup ka manehna. Nya antuk namah duanana silih pelong Nyi Sawitri imut meuni kareueut ngaruntageun jajantung Sarkum
anu ngadadak tagibur tepugu rasa. Dah gitu atuh. Aki Bunga ngajengenya oge. Nyalamun Ujang jeung Nyai geus sapuk. Geus lah teu kudu mecenan waktu isukan oge urang buru-buru bae gancang kawin. Ngarah cereh rengse sarta cita-cita Ujang hayang jadi jelema beunghar cereh kahoncai. Kitu ceuk si Aki bangun bungah pisan. Pasemon katara bear marah mah lantaran jelas tujuanna geus kitu mah tangtu bakal laksana. Kumaha Aki? Kukupingan teh enjing. Nah terusuh teuing kitu. Margi apani dieu teh leuweung anu tebih ka pilemburan. Sarengna deui sahana ibna anu baris ngarapalan. Tangtos kedah disusulan heula atuh Aki. Sarkum tumanya bangun heran. Lantaran ari anu kasebut rek kawin mah sok sanajan dilakukeun sacara sederhana oge. Tangtu kudu aya persiapan heula. Ya soal kawin mah gampang cek kudu loba pikiran. Jeung deui teu perlu ngonjang naib lantaran Aki mah geus boga cara sorangan pikeun ngawinkeun si Nyai mah. Keun sagala rupana jadi urusan Aki. Ujang mangan ukur tinggal kawin unggul. Tah kitu kumaha kaharti? Walon si Aki tandes pisan. Ari Sarkum harita ukur unggek sanajan hatena pinuh ku rasa kaheran. Tapi teu wani ngomong deui lantaran sieun teu laksana jadi jalma beunghar. Sakumaha anu dipikah hayang ku manehna. Leres Kang. Tos teu kedah ngemutan deui perkawis eta. Sawiyo sadayana oge janten urusan Aki. Urang mah mung kantun ngajalankeun hungkul. Nya mangga atuh pami kitu mah Nyai. Akang mah sajang ngiringan. Nya saenggeus sapuk kitu mah. Terus bae prung ngarobrol ngaler ngidul teu paruguh hulu buntutna. Si Aki jeung incuna katara bangun anu bungah pisan. Nya kitu deui Sarkum ngarasa bagja sarata lat bae poho kanyi sarah jeung barudak. Anu aya dina pikirana ayeuna. Ngan ukur hayang geura jadi jelema beunghar sarata nyandingkeun saurang awewe geulis anu ngaran Nyi Sawitri anu dumuk di Pileuweungan. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana, wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.